anak kinjeng ulah ceuing ulah rudet ieu ulah rek beuling wayahna hidup sing sabar tarimakeun ieu kadar titis tulis di Gusti Yang Widi. Rep anak kinruk gerasare masih tibracu sing soleh hati hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anak king jimat awaki iwal hidup pupung den hati anu jadi hati lam kaering. Aduh anak king jimat awaki dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumalima bapageus mulang ti heula dipundur kudu kawasa takdir teu bisa dipungkir kadar teu benang bisingan. Rep anak kinruk gerasare masih tibracu sing soleh hate hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anak king jimat awaki iwal hidup pupung den hati anu jadi hati lam kaering. Aduh
lawas kasumedang ditemuan kota nu dipikaman daya paninengan urang dituntun zaman ulah sinang ngerang-rangan yakin orang di Sumedang waktu naba bakti diri nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kota Sumedang tugu paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang Sumedang dituntun zaman ulah sinang ngerang-rangan yakin orang di Sumedang waktu naba bakti diri nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kota Sumedang tugu paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang.
king gerasare masih tibra cu sing soleh hati hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anak king jimat awaki iwal hidup pupung den hati anu jadi hati lam kaering. Aduh anak king jimat awaki dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumalima pageus mulang ti heula dipundur kudu kawasa takdir teu bisa dipungkir kadar teu benang disingat. Rep anak king gerasare masih tibra cu sing soleh hate hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anak king jimat awaki iwal hidup pupung den hati anu jadi hati lam kaering. Aduh anak king jimat awaki dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumalima pageus mulang ti heula dipundur kudu kawasa takdir teu bisa dipungkir kadar teu benang disilat.
sanggeus lawas ka Sumedang teu kota nu dipikamelang daya paninengan urang. Gini ayeuna saha nu rek mikamelang Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngarang-rangan yakin urang di Sumedang waktu naba bakti diri nitipkeun mangka hade jati kasilih ku geuting kiwani kota Sumedang tugu paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang. Gini ayeuna saha nu rek mikamelang Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngarang-rangan yakin urang di Sumedang waktu naba bakti diri nitipkeun mangka hade jati kasilih ku geuting kiwani kota Sumedang tugu paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang.
ginjel ulah ceuing ulah rudet dia ulah rek beulik wayahna hidup sing sabar tarimakeun ieu keadaan titis tulis di Gusti Yang Widi. Rep anak kingrut gerasa rek masih tibra cu sing soleh hati hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anak king jimat awaking iwal hidup pupung den hati anu jadi hati lam kaering. Aduh
lawas ka Sumedang Timuran kota nu dipikamelang daya paninengan urang. Ditungtung zaman ulah sinang ngerang-rangan yakin orang di Sumedang waktu naba bakti diri nitipkeun mangka hade jati kasili ku kota Sumedang buku paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang. Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngerang-rangan yakin orang di Sumedang waktu naba bakti diri nitipkeun mangka hade jati kasili ku kota Sumedang buku paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang ulah lali pangbalikan Sumedang kota Kamelang.
karaos asa tos lami sakapeung dina sawangan horeng anjeun rerendengan dunya asa nu duaan lamun keur nyawang bentang anu kabayang imut akan ana atuh duka kumaha emut ukur kasalira lamun keur ningal bulan anu ngalangkang salira mugi asih salamina abdi nganti jeung salira nembe tepang sakali karaos asa tos lami sakapeung dina sawangan horeng anjeun rerendengan dunya asa nu duaan hancur anak kinceun ulah ceurit ulah rudet ieu ulah rek beulik wayahna hidup sing sabar tarimakeun ieu keadaan titis tulis di Gusti Yang Widi. Rep anak kingruk gerasa rek masih tibra cu sing soleh hate hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan aduh anak king jimat awaking iwal hidup pupung den hati anu jadi hati lam kaeling aduh anak king jimat awaking dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumalima bapageus mulang ti heula di pundur kawasa takdir teu bisa dipungkir kadar pun benang disingar rep anak kingruk gerasa masih tibra cu sing soleh hate hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang